di jalan nyabawa atuh akut di jelema Kembae. Kembae cek. kembae cing heueuh nya nu boloh mah jelema nya Ya heueuh tuh. naik gitu onaman mah kan jelema hidung Tuluykeun mantap. iya panan anu micin pempes ge kadinya minan bau Mana? kadinya ke tempat sampah eta Pempes lin waduh. panan aya wadukan Waduh. Kembae sok. Nah, pasti sadareun amun geus jadi banjir, moal maricin sampah di sembarangan. nah jelema mah kudu geus kitu wae kudu geus aya bencana wae jelema mun geus aya bencana eling Ya heueuh tuh. Da mana ge sarua kitu. nya ini jelema nya Heueuh. Kembae bisa gitu bari. Sok ningali berita na. Siatang siri kok. Dah sok tuluykeun tak kitu teu naon bari juga ngobrol. Oh. Sok dina eta ning berita. Sok siri kok. Kembae sok seri kan jika keur biasa aja. Dia ulah nganggap aya batur aya video. Jadi dua nih gitu. Kameramen cilik nih guys. Sampah berserakan di mana-mana ini. Tidak ada tempat khusus buat sampah. Ini kalau sudah terjadi banjir, siapa yang akan bertanggung jawab anjing? Nih, para kru. Aduh. Balik layar.